orang yang patut dan layak menjadi khalifah, orang yang menguasai zahiran wa batinan. Rasulullah. 1, 2 Abu Bakar Siddiq, 3 Sayyidina Umar Al-Faruq, 4 Utsman bin Affan, 5 Ali karramallahu wajah, layak jadi khalifah. Turun Abdul Aziz layak jadi khalifah, Harun Ar-Rasyid layak jadi khalifah, Mansur layak jadi khalifah. Setelah eta diteliti dia cuma ilmu zahir doang, tidak memiliki ilmu batin. Nah, inilah yang sulit di Islam teh, kudu menguasai ilmu batin. Anu sulit, warikan ieu nu jara ragung ngaji mah ambala ya kaluaran ti Misra. Teh loba. Loba jasa. Masya Allah di Turki ambalaya, di Syria loba, sekalipun di Yaman ambalaya. Tapi nu berkembang teh zahirna, batin kurang berkembang. Endek layak kumaha jadi khalifah, syaratna teh kos kitu cek Ibnu Rus. Cek Ibnu Rus itu seperti itu, boro-boro pamimpin negara. Cacakan kiai betul memiliki ilmu batin. Kieu bae teu meunang kadenge aya, teu meunang kadenge aya. Temenang siapa sok aju ngilaan aing goblok. Temenang kadenge aya aya naon gitu karena aya lelesang. Kiai lamun teu memiliki ilmu batin, ketika datang sumbangan ti dewan geus hejo matana. Ieu mah kos mah kiai anjing. Kiai anjing cak wali, tapi awalin nyebut kiai anjing. Asal kadenge be sumbangan ti negara. Geus kikipas be. Malah mah nya nyebut dah hada min fadli rabbi. Goblok tak kiai. Kiai tolol eta kos kitu ngaranna. Hanya zahir jangan bangun majlis, zahir jangan bangun masjid, zahir jangan bangun pasar, zahir tamah. Tapi batin teu pernah dibangun punyana. Ya ge anjing nu kos kitu mah. Anjing mah cenah mah keur kieu beta. Ngadenge anu malangkeun. Kecak wali kok gitu tah. Ju kadija. Oh, ieu mah daging, saya tidak. Aja kieu deui anjing mah. Deui nu malangkeun. Duda. Asal anu malangkeun beta. Cenah mah hudang, aju nuturkeun eta anjing. Kae nu malangkeun belah ditu. Keur kieu we keur kieu. Aya nu malangkeun. Di udah. Oh, tulang ge di dahar we goblok tah anjing. Tah cak wali teh ya, lamun aya kiai anu celina tuh siapa asal aya dana sosial, dana sumbangan, dana eta rancung, eta kiai anjing cak wali. Ulah hudang sia kiai, awas ya. Nyahoan sia. Aduh, asal hudang teu hudang ya, teu siap tah mos nyahoan. Tuh kan, kata kos sekarang itu. Lamun kiai bae geus teu memiliki ilmu batin, acak-acakan atuh muridna kajian kumaha ge. Ngemantak kuari loba nu alalajur ge. Nu alalajur tidak memiliki kekuatan batin. Urang lamun ngadenge Gus Dur baheula sering nya nama lamun hadiah puji set jeung wali kapanggih jeung wali. Maca silsilah Kangjeng Nabi, hatta Kangjeng Nabi. Dek percaya dek henteu seperti eta mantak diwali-wali ge. Kuari Habib Lutfi ketika hadiah nya di kuburan ngajirim tek ngawujud ngobrol. Kemudian jeung gitu naon ngaranna jeung Kangjeng Rasul sarua. Beberapa tamu-tamu nu ka dieu urang luar negeri seperti eta. Pengalaman kula. Deuk balik kula di Banjar, cak almarhum Abah puasa. Puasa sabaraha poe bah 40. Atuh kula mah puasa bae, bebega mah puasa bae ka Abah. Susok ajung, aing teu percaya sia mah. Kok sia eta mah gimana diajakan ngobrol ku aing. Cari cara puasa bae. Beurang 20 poe. Aya tah ngimpi. Geus, menang 40 poe pas deuk balik. Ngimpi kapanggih jeung aya. Bebeja lah pula kasalah sahiji anak teh aya encan aya fotona eta mah kos kieu aya teh bener, kos kieu aya teh bener. Oh bener. Aju ngan kesehatan dina impian teh deuk balik teh. Geus eueuh masalah anu jelas da mah kieu. Kok bisa kapanggih sepertina ieu teh dikondisikeun.
ngimpi teh seperti dijieun kan hayang nanya ke abah bah eta ngimpi geus nyahoan tah maksudna hayang bisa ngimpi kos itu engke sia macan waktuna aduh iraha ya yang waktuna ya itu isu pada tangkap pagi moal aya waktu mah ieu batur oh berarti aya cara-cara mun hayang kapanggih jeung seorang wali aya cara-cara mun hayang ka hatta jeung Kanjeng Rasul. Kok teu digelar sih? Teu digelar kudat moal kuat. Aya cara kukula lamun dibejakeun ya. Cara hayang kapanggih misalnya urang jeung Syekh Maulana Hasanuddin cara make kieu carana ngan moal kuat paeh. Moal kuat atuh puasa tilok, zikir tilok, maca sholawat tilok, aju hayang kapanggih jeung wali. Paling jeung genderuwo. Aya cara horenganan barang dibejan mata carana kieu dicoba ye napasna babacaana jeung cara-carana teu kuat urang teh. Oh masya Allah iraha kuat tah ketika urang loba maca Quran loba maca sholawat loba zikir nu khusus cara-carana sewaktu-waktu engke geus kuat karek dibere ku Gusti Allah. Nah eta salah satu ilmu batin teh seperti anu mantak menta peneranganana lain kanu hirup. Coba kanu paeh. Urang mah pan mun zarah tah mun silaturahmi ngeunahan kanu paeh. Kanu hirup mah beresiko tinggi. Tapi kanu paeh mah tidak beresiko. Paling ge kotrek, kotrek. Sabaraha maji mere 25 perak. Jadi tidak beresiko kan. Tapi kanu hirup mah kadang-kadang beresiko. Urang mah pandanganna dunia. Tapi jeung kitu bahkan lain minta penerangan hatta endek ngaji minta penerangan ieu teh terus apa ulah yang ngaji teh ieu teh ngaji kitab ieu teh coba hayang kapanggih jeung musannifna terus ku urang dihadiahan di sia-sia bagian daripada ilmu batin seperti eta boro-boro raja khalifah kuari kiai ge geus teu memiliki endek kumaha teu olengna nagara Sidina Umarna di Madinah bala tentarana di Yaman kadeuleu ku Sidina Umar Al-Jabal cek Sidina Umar weh cek tentara suara Sidina Umar urang hayu ka luhur naik ka luhur lantaran ku Sidina Umar katingali ieu teh bakal katerekam tentara naik ka luhur ieu nu jadi masalah nama kok Sidina Umarna di Madinah suarana kok datang ka Yaman khalifah urang menyaritakeun Sidina Utsman aya tamu datang ka dinya cek Sidina Utsman ternyata horenganan loba keneh anu zina. Sahabat langsung cerik. Apakah aya keneh mujizat cek sahabat? Lantaran karasa di jalan teh nyana endek ziarah, endek silaturahmi ka Sidina Utsman, neuleuh awewe geulis jana resep. Berarti matana zina kanyahoan ku Sidina Utsman. Endek kumaha coba tah khalifah teh mah geus Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz kakarak nyahoeun jana. Nah kuari dek jadikeun khalifah anu jago zahiron wa batinan mana sakitu ge Gus Dur sakitu hebatna ge tapi geus dibejaan kan Gus Dur ku sababaraha tokoh-tokoh dunia moal kebel sebab naon sebab geus komunikasi jeung nu gaib bener bae nah urang teh kuari sepi tina aturan-aturan nu kos karari itu aturan-aturan nu kos karari teh kuari teh urang sepi setelah Gus Dur geus aya ge Habib Lutfi teu main kan di negara nya namanya di NU kitu ge henteu begitu cara Gus Dur maksudna keterbukaan bab eta Gus Dur mah pohara mantap kau nu bisa ngalawan kabeh bertekuk di hareupeun Gus Dur zaman Pak Harto sakitu gagahna sabaraha ratus kiai anu di penjara bahkan bunuh-bunuh bae tapi diomepan ku Gus Dur mah ieu tah batin teh kos kitu nah lamun kiai bae geus teu memiliki ilmu batin atuh komo raja cenah raja nu kuari mah ilmu batin batin eta mah batin anu sok make ieu teh tah tah anu di luar batunya leuh naon sia tah na makana ngaji teh di jero aduh atuh di jero ge nundutan masa ruwet teh leuh iya ya Masya Allah Karim. Nah pencerahan di ulama batin matiis kajian kumaha ge sebab menusuk hati sebab naon kadengena suara padahal mutiara
kadangnya suara padahal nur di jelema-jelema ahli Allah anu ngabogaan zahiran wa batinan eta teh aya sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suarana sarua bahasana sarua tapi karasa ka jero kolbuna beda sebab sinar Kangjengna nampak urang mah pan sinar Golkarna kan nu nampak sinar PDI na kan nu nampak lah sia sinar rampak eta kos gitu lain-lain sinar Kangjeng Nabi urang butuh kuari ka kiai nu aya sinar Kangjeng Nabian teu butuh ka kiai nu aya sinar PDI-an teu butuh ka kiai nu aya sinar Golkaran jang naon kos ka itu mangan saukur nyieun pitayeun doang tarangsana hirup di dunia doang meureunana jang bawaeun ka jero kuburan teangan kiai nu bener-bener aya ruhul jihad aya ruh Muhammadan ngeunaheun engkena nu tadina urang embung salat jadi dae nu tadina embung sedekah jadi dae eta ruh Kangjeng Nabi nempel lewat kiai eta nyana mangan sabab doang nu tadina urang embung ngaji kuari ngaji tadina sok peureum bae kuari kerek eta iya barat sia ngaji kadinya aja kuari aing kan 3 kali doang kan kurang henteu lah emang kunaon sih sia henteu mau omong moal ngaji kadinya deui ya eta geus parah tak kos kitu geus parah kurang sih sia atuh aing ngaji karek 3 kali atuh titah nyieun lawang ku nyana tah eta teh eungap ka murid teh eungap ka murid oh moal ngaji deui kadinya kunaon beh aya pengkondisian dunia urusanana kiai akhirat mati lah geus sedekah urusan sia teh sedekah urusan sia ieu pan kitu amat teh aing kasinggung ulah kagak rasa kasinggung atuh sia ulah ngarasa eta mah leuwih berat nu tadi mah kiai can moal ngeunaheun oh nya akur nu sok sedekah jeung nu tara sedekah akur nu sok mere jeung nu tara mere akur anu ngahormat jeung nu teu ngahormat akur sebab naon sedekah mere ngahormat urusannya nyana nama teu hayang disedekahan jajan paeh nyana mah teu hayang dihormat teu hayang diagung hiji we Allah takara eta ngaranna kiai akhirat ieu mah lain Pak si eta sugih ku sugihna tapi kos susah bae plit kiai ulah sok ngomong kos kitu tuh kiai mah tolol ye